di tang tayungan kene ya Allah, dulu rem sampai ke ajur guys. Geus nyangkut eta naon sebenarnya namanya? Hah? Iya. Tapi na eta teu ieu nya. Ya. Alhamdulillah kan ya masih di kan. Oh, ente masunan teu ngablong teu nyangkak sabalen teu. Ya, ente sebalen. Biasa dia. Aduh, Ngarep nomor juga sebalen, lamun sebalen mah. Ente ieu mah ngarem hareup masuk kikituan teh tah, di kitu-kitu teh tah. Heuh. Dindut-endut. Mun sebalen mah beuh. Iya pas naon ieu nyerekseknya pas kita sakalian ngisi bensin lah ditengok. Yang kami ngejelengap dulu, masya Allah. Stilo kontrol nih karena motor mi penyakit teh orang anu sumpah. Beuh. Duh, masya Allah. Seloloskeun memang mi. Apalagi diliuna gitu, masya Allah. Aduh, aing gutilo kontrol di motor. Alhamdulillah tapi namanya. Jadi ieu kan. Loba nu kejadian gara-gara rem hareup ieu. Loba kejadian. Hacker kencang tadi mau motor eta tadi. Laju rada ngadadak emang rem tadi tah mobil eureun anu ieu teh tadi nya anu ieu teh sumbangan. Pan eureun pan mobil kabeh pennya di dinya ieu irung ngerem ngadadak ngan dinyut-nyut. Ieu naon nyeleng sereng curang ieu. Amun di rem sebalen geus ngangkut coba ini beda nang geus. Masya Allah, barakallah. Penyakit menyah di jin-jin kurang ke kontrolnya. Kieu doang lah. Mantap deh. Kudu loba kontrol, ieu motor ila beuh. Mending lolos doang mah ieu mah pan ngerem sagalen manehna pan nyangregnya. Ku ieu lah. Gitu. Iya enggak dia. Ah, siap. Teh piringan am di dinya. Ya. Saya kayak manggih di jalan sugan kayak spageto. Beuh, ngapi demi ngap-ngapan ngedag-dag nol deg-deg. Jadi tarogong mah ya alhamdulillah seur Piringan mah nya. Tarogong teh nya Nya. di masjid. Oh pas masjid. Nya, Hareup nanya. Hareup masjid kan. Siap. Pan ayeun loakan teh nya. Heeh. Eta. Adi di ditu aja lowo piringan ieu lah. Oke, coba siap. Alhamdulillah di tang tayungan ya Allah.